teh sumber perekonomian si ganangguran nan Allah unik jasa deui eta makan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya anu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing burger kita kos itu doang tah cek tukang ojek ya lain waktu sholat pak sewa ya juri apa jelema sih eta nah aju jadan deuleu wae mah susuna gede mantep ya waduh eueuh ceklokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun ka bangkawarhan manusia heula manusia diciptakan ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh bumi aing dibagi kapan ku sarariat teh bumi aing teh jadi 5 benua benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia Asia mana Pasifik di mana Cikupana di mana maneh macam-macam di dinya teh nu dari pasar Kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa si Juned di Bojong ayo kabeh tah ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah geus ya sadeui sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga sadeui sia ayo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah di mana tah di Terep eta tah walaqad makkannakum fil ardi nang aing tah teh cicingkeun sia ye Mas Tono urang Jawa Tengah tepugu Tegaruh ka Indonesia ka Tangerang datangnya ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang nang saha eta nang Allah lamun urang Palembang lamun urang kitu Padang si Aprizal datang ka urang si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu kan aneh kunaon atuh urang pasar Kemis pindah ka Tegal model kapan Kiai ulah doana bae gimana nih nek nuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi kadari atuh kula dipupa aja pamajikan ngajak ka ditu ditu teh ku sanaon melak bawang jeung sia bisa tuh tah atuh melak mamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis berat daratan ka dieu Jawa Tengah na ti Semarang na kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ka dieu tuh di Jawa Timur na ti Ampel ti Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ka ditu urang Bali lagi datang ka dieu urang dieu kunaon cicing di Bali urang dieu nama tanah kapereung-peunan cicing di Sumatera urang Sumatera na ge sieun ka monyet ka dieu kunaon urang dieu ka ditu udah jadi monyet beureun
kakawasaan Allah geus aya ti dituna walaqad makkannakum fil nang Allah dinten teh iya teh teh rencana kudu ka Lampung mah aju di Lampungna mending diri ada di kota mah dijolok biasa. Masya Allah ngaliwatan leuweung aju di dituna mending mun laya imam ngan 3 imana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung menang sa walaqad makkannakum fil nang Allah menang nyanggakeun urang ngadoan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah emang kunaon santri teu boga rencana tuh rencana kumaha aja duit teu boga nu teu boga jangan rencana mah boga duit inyana duit teu gablek naon teu baglak paling anu pae dibere sholawat sakitu doang entek teu boga rencana di mana bae Gusti lah abdi mah tapi lain sambarangan gitu ge tah mah keur carita doang duit mah aya bae dunia mah aya bae ngan ku nemah nanyana lain ku sebab teu boga duit lain bisa diadu santri jeung nu lain santri duit teh lobaan mana deh santri bageus teh sieun-sieun aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank yo emang sieun atuh enteh ai sia aing mah tetep teu boga tah nang saha ieu nu tadina urang kawin lah cek urang teh deuk cicing dipimitohaeun di ditu tapi ternyata diboyong ka urang aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh ulaan pindah deui ka hiji tempat nah iyalah urusanana lain urusan urang siganang urang siganang urang lain ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sarariat teh di muka bumi sing ade aju bumi aing teh nolokeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang ka Jawa Barat ka Banten sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran nyaho kana sakeping jeung sajuna tah bumi nyaksian sia ketika engke di akhirat bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina sia teh panteu jauh bae ti urusan dunia teu pernah kamu sholat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing kumaha gitu masyaallah karim lain aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika pan di Afrika mah harideung tapi nyana eta sinergis bae hirup jeung nu hideung biasa bae kebal-kebal nyana ge ka bawah hideung ket lae di Afrika ya aya di Amerika Latin harideung ya Allah ya Rabbi nang saha nang Allah walaqad makkannakum fil ardi sadarkeun lain nang urang ya Allah ya Rabbi nomor kahiji kadua lah waja'alna lakum fiha ma'aish kaulan wagung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempat masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan sumber perekonomian sumber neangan dahareun jeung inumeun salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di Pasar Kemis nu aya di Cikupa nu aya di Bojong nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu urang pribumina di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian teu puguh teu karo kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu sumber perekonomianana horenganan tulisanana aya di Cinglu aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh Ego aya nu spot geus sareueuh aya anu di kitu pasir teh naon garang-garangna pasir Gajah Tunggal aya nu di Gajah Tunggal aya nu di Asip sumber perekonomianna siganang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima
hese bae geus minta tulung ke polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol ta polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing hade eta ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomian teh di PNS yana jadi anak buah Zaki jadi bupati heuh anak buah bupati Zaki aya anu jadi guru sumber perekonomian teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sapira tarasi pikiran orang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh di itu sapoena aya 5 kontainer atuh paingan tamatarannya atau asana beureunan nang kelek na pau kajen gua mah mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asana bawa tarasi kajen gua mah nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomian di tarasi di toge di tahu macem-macem ieu lagi saha ieu wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah siganang urangnya siganang urang sigade nang Allah Al-Qur'an ieu ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu eleuh teu daekeun maju lah cek nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna baso dan Allah wa ja'alna fiha ma'ais wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ka buah engkol bonsis dan lain sebagainya aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di darun di ditu di mana Indramayu eta si buah pohara haju amis di buah Indramayu mah nu encan asak amis nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu barebeug amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabun dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihat urang nu niat urang kos kitu bae nagarana teh mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu ka mengsret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ais ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangdeur paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang kesempatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon ngaranna nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya orang mundur ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siganang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing berger-ger teh kos itu doang tah cak tukang ojek jai lain waktu sholat pak sewa sia juri apa jelema sih eta nah aju jadan deuleu wae mah susuna gede mantep ya aduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'ais cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deh guys aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya
tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nyana nama gede hutang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya nama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nang-nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupanna ge nang-nangtukeun Gusti Allah nu unik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge hari tadi ditu teu bisa gara mah dangdeur dipelak teu bisa dituhui dipelak teu bisa jadi itu malah di urang mah pen melak dangdeur cap antepkeun modal sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara dihui jadi hui dangdeur jadi dangdeur di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon garang-garana itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh ja aya kabeh awi ti mimiti awi haur datang awi ampel awi gede awi araya kabeh cau ti mimiti cau anu leutik datang ka awak cau nu gede araya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak areu aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur awan cek teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas dialatek dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola di urang sanggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal kelola di ditu urang nu urang dibawa ku nyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajak acan urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkeun geus situ nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkeun bapak kolot aing baheula diseret dinuklir dibom dan lain sebagainya memperjuangkeun teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teh nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajak naja atuh beureunanan menang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya ho bae ulah bebeja ka sasaha engke ente ka ditu ngabeja deui ieu kakarek satu kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas cian mantap marudah nah iya encan lain-lain nah iya bager cerita waja'alna lakum fiha ma'aish Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual lamun eta senjatana teu dijual lantaran nya mangandeukeun persenjataanana nu mantap hayang boga duit teh kudu ngajual senjata otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah atuh aing teh perang mandeg sanu meuli ya ieu ge urang ge atuh aing teh deuk jambal mah teu meuli tarasi urang meuli tarasi so teh deuk jambal itu kele ieu kelantaran perang ieu otomatis beli senjata ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang berarti negara paling biadab jalema sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang maksudna dek kaloloskeun jual belinya nah supaya boga duit kos kitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'ayis tati dinya
mantap adang kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata ketika anu perangnya booking di Amerika booking di Uni Soviet jual iyalah manusia terkaya sadunia orang mah dipakai bayar sendal kasogi betulnya homu tuh dongeng tanya dongeng nah orang pakai sendal cepit ini naon kasogi itu siapa kasogi itu si belon jelema anu luar biasa toh nah wajalla lakum fiha ma'ish macam-macam sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang makmur lain mahmur deui subur lain subur deui kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikin terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana qalilan teh saeutik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya Quran baca hese atuh. Ke diri nama litak kidil kila. Wara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna. Ku ari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan qomat ngabersihan mushola barang boga mio ku ari geus daekeun ka mushola qalila matas. Ustaz Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat bauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial teh ki Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge eungkeut-eungkeut ibadah teh beuh fakir miskin ge ngara usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu ku ari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga ku ari mah barang maju qalilam ma tashkurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam ma iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah urang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit ieu bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar mending ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bae ngaji Paje orang ngaji ka jelema gerti heula bae dek ka mana tuh Paje boga janji di Cikande jeung saha lah ngomong salam bae ka kiai heuh makaonan teh budak datang minggu hareup aja orang ngaji kayak minggu hareup cenah ieu teu kaburu masyaallah tuh boga duit mah kos kitu teu boga duit mah iceus jana tapi lamun boga duit atuh eta masyaallah qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur aya nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae
dicarekan bae karena ge sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jana ge modar karena nu sugih mah kos kitu kudu bos teh bisa dengan tujak-tujuk jeung nyarekan ieu ngahadang sebulan 2 bulan 3 bulan aya satahun mah meureun sia cek bos aing mah ieu kasia ieu asal lita teh cukup sakali asal nita we kasiat teh cukup sakali kahayang aing mah aing sakali nita beres ieu mah aing nita deui aing nita capek aing kasiat gas boleh tikuari asal sakali perintah selesaikan mangga pas menang saminggu pamajikan mulia parah panggilnya Nasrudin si Nasrudin nyaon teh pamajikan teh muriang nyaho tugas siap wari naon dokter panggil ka dia siap mangga keluar nyana borang dibawa ka dinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing ditamanggil dokter ka 20 supaya satu perintah selesai hatena bangkawara ya bos sekali-sekali ku aing lah pokoknya dinasehatannya nih tadi saya Nasrudin ilau loba-loba kan kudu dibayar bos pamajikan bos muriang dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh besi butuh digotong ke rumah sakit itu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngeru kuburan beusi aju modal tah teu kudu hese sakaligus sial cak bos yes selamat tinggal bos walid ya kos gitu lah begitu kan kesehatan nyentuh kan aja jantung kali sana sudah nggak naon bos emang menurut prediksi saya mah kos gitu udah jadi berarti mau cagar ulah omong bos kan ulah kena balik be 20-an nyawa kapake kabeh be hartina cak Nasrudin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan deui ngatutu tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah-susah ge pae sarua tu sia ge pae geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing qalilam mata syukur nu saya tik syukuran memaningan bawakeun tukang agali kuburan habak nurutan Nasrudin tah ya Allah kos gitulah manusia ragap diri orang sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah tempat tim orang di Singapura nu orang di Malaysia nu orang di Palembang nu orang di Sumatera Jawa Tengah Jawa Timur cicing di dia nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li adam fasajadu illa iblis wallahu alam bimuradin yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam geus kabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh
urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah, kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna, satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat, jadi geus disetok ku Gusti Allah. Summa sawwarnakum, geus disetok ku Gusti Allah, pilobaeunana teh seakan ditaplokkeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Plak. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam. Plak. Qabil Habil Ikrimah laulah budak dan les. Turunkeun deui ti Qabil Habil budak truk. Turunkeun deui, datang ke zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalaga. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ieulah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam, bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusukna hiji, ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis, irung mancung aya di bojok. Kulitna putih luar biasa, rambutna terurai. Masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh, Ibu Hawa malamun seri, urang lapar jadi sebel. Masya Allah. Ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik, dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atuh mah sama-sama I love you. Mantap jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak Gusti Allah, stop. Ulah main rangkul-rangkulan dan. Tenang lah, Adam, Hawa. Aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing mah nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah heula nikah. Carana kumaha cek Kangjeng Nabi? Ku aing ditikahkeun cek Gusti Allah. Sok, ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, nu nikahkeunna langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholawat. Lain lalagaan eta sholawat. Kawinkeunlah ku Gusti Allah. Plek. Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah, turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata urang teu meunang nyacad, si itu hideung, si itu pendek, si itu kunyin, si itu nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah osok cuaca war kabeuti kita budak. Kunyin amat pugunya lagi kuru. Eta tuh beres kos gitu doang. Eta budak jore amat pugunya lagi teu kasep. Deres kasep mah ngomong gitu ge ieu teu. Keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa sawwarna. Summa qulna lil malaikati. Allah nyarita ka malaikat. Wahai malaikat, usjudu li Adam. Soyot maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam. Cuk. Fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Ieu sujudna sujud tahiyat, penghormatan kana panitah Allah. Percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah. Sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah. Ieu ge sujud nama ka Allah ngan dititah menghadap ka Adam. Brak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis. Iblis bak kieu bae ka jegeug. Batur sarujud brok kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat. Iblis teu daekeun kieu bae. Ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh. Bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna, sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil, aya istisna munfasil. Etalah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi. Tah
ieu teh nu diistisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya komal qaumu ila zaidan aya komal qaumu ila imaron na ieu lah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu lamun malaikat teh sajinis iblis teh sajinis jeung malaikat atuh berarti kitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngayetobna summa qulna lil malaikati berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngalamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen gugu mah age kiai mana nutup puyang kajen gugu mah puyang mah mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka kanjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat mah tina cahaya ai iblis mah tina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngetob ka malaikat atuh teh sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur kita sujud ge malaikat iblis mah tadi kita tuh kan puyeng nu ngaji ge puyeng atuh ka nu teu ngaji geus pada kuy mah geus pararuyang mah geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqatina syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqatina kumaha ieu istisna teh nu di mustasna minhu mana anu mustasna mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jamba ieu kiai panjang teuing cek kieu atuh sia kaluar bae bego. Aduh, Masya Allah. Keur carita dong padahal mah tunggus dibahas. Ayo santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita, ngalalagan nu teu ngaji. Ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh. Coba heula keur di pondok geus depongan. Atuh, bukan di poho deui pan. Illa iblis kecuali iblis. Abal jin, iblis teh bapa jin. Ya nama karena bainal malaikat jadi lahir termasuk malaikat abal jin buapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut cenah naon sia teh endut aja endut mah gendut endut telempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaringkeun iblis teh wah Gusti Allah dek nyin macem-macem ye asana iya nu bakal ngelehkeun aing ye cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beus aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat beus aya momonon asu itu diskusi itu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal mah ngabong bae teh kudu kikituanan nah geus kieu mah kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang diintip bae ku iblis itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ieu asana wah capoe 2 poe 3 poe 4 wah diintip bae
begitu ayat saeutik malaikat lengah kadinya iblis digarewakeun ku malaikat iblis ya ciduhan poh lompat iblis begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tak balakeun bualangkeun jadi anjing Bugolazoh eta anjing teh nu mentek najis mugolazoh lantaran ciduh iblis. Nah, di mana eta dicokelna? Di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan. Ieu lah urut nyokel malaikat. Lamun nu bujalan eta teh kuda. Nu mentek lupata kan can mun bujalan. Kabeh rata-rata aya bujalan. Malah bujalna aya nu doton ka hareup. Ila iblis wateurekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis terek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Qul cak Gusti Allah ma manaka la tasjuda id amartu. Naulu halangan ka maneh sehingga maneh teh teu daek sujud ketika aing marentah ka anjeun teh sujud maneh teh sujud kunaon ngejawab iblis gola ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam kosnya aku leuwih bagus khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin Gusti ngadamel abdi mapan tina seuneu wa khalaqtahu min tin ai ngadamel Adam mapan tina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mapan mulyaan seuneu cak iblis kamuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhur nya nama naik terus ka luhur datang ka awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaged atuh mulyaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa blek 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 rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae mantak mulyaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaged bae teu bisa dikieu kitu nu mantak khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam mahnya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina oh ti dituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah golek cek Gusti Allah iblis fahbit tok minna turun sia ti sorga turun fama yakunu laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing jang tempat tu sombong telayak jelema takabur sombong cicing di sorga turun sia iblis lantaran sia sombong fakhruj miha innaka minas sokin turun sia iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sokirin sanyana anjeun teh termasuk nu hina golan zirni iblis masih keneh memohon ke Gusti Allah kakarak datang ka turun doang ka mana ieu turunna iblis jeung kumaha selanjutna engke episode selanjutnya gola azirni wallahu alam